Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Pok caritakeun diwahyukeun ka kaula yen saestuna sagolongan ti antara jin ngadarengekeun tuluy maranehna nyarita saestuna kaula sararea geus ngadenge Quran nu ajaib. Yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Anu mere pituduh kana jalan anu lempeng tuluy kaula sararea ariman kana eta Quran sarta kaula moal nyarekatkeun sasaha oge ka pangeran kaula sarerea. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Jeung saestuna mahaluhung kanggungan pangeran kaula sarerea anjeunna henteu geurehan sarta henteu puputra. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Jeung saestuna anu jarahat ti antara urang kungsi nyarita perkara Allah ku omongan anu kaleulewihi. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Jeung saestuna urang nyangka yen saestuna manusa jeung jin henteu nyarita bohong perkara Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jeung saestuna aya sawatara jalma anu nyalindung ka sawatara jin nya jin-jin teh nambahan kalacutan ka maranehna. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsa Allahu ahada. Jeung maranehna jin teh nyarangka saperti andika nyarangka yen Allah moal ngahudangkeun saha-saha. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Jeung saestuna kaula sararea geus neangan bewara ka langit sarta kapanggih di dinya teh pinuh ku nu ngajaraga anu gagah jeung pinuh ku benteng nu ting barabai. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Jeung saestuna kaula sararea kungsi cicing di dinya pikeun ngadedengekeun nya ayeuna pikeun sing saha nu ngadedengekeun tan wande disamber ku bentang-bentang nu ting barabai nu ngincer. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jeung saestuna urang teh hanteu nyaho naha anu dikersake ku pangeran pikeun sing saha anu di bumi teh kagorengan atawa naha pangeran ngersakeun kahadean pikeun maranehna ku jalan ngahalang-halang urang teh. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalika kunna dara'iqa qidada. Jeung saestuna sawatara ti urang saroleh jeung sawatara deui henteu karitu masing-masing boga jalan anu beda-beda. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Jeung saestuna kaula sararea yakin yen kaula sararea moal bisa luput ti Allah di bumi jeung kaula sararea moal bisa luput ti anjeunna ku jalan kabur. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Jeung saestuna nalika kaula sararea ngadenge pituduh Quran teh kaula sararea narima keunana lantaran sing saha nu iman ka pangeran nya manehna moal sieun rugi jeung moha
cilaka. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Jeung saestuna di antara urang aya nu ari Islam jeung di antara urang aya nu jarahat, ku kituna sing saha anu ari Islam nya maranehna nu geus milih jalan nu lempeng. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Jeung saestuna ari anu jarahat nya maranehna teh bakal jadi suluh neraka jahanam. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Jeung saestuna upama maranehna istiqomah di jalan anu hak, tan wande kami maparinci hujan ka maranehna nu gede manfaatna. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Pikeun kami maparin cocoba keur maranehna dina hal eta, jeung sing saha anu ngabalieur tina hal eling ka pangeranna, anjeunna ngasukeun maranehna kana siksaan anu berat. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Jeung saestuna masjid-masjid teh kagungan Allah, ku kituna poma maraneh ulah nyambat saha-saha bareng jeung ka Allah. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Jeung saestuna nalika abdi Allah Muhammad ngadeg nyambat ka anjeunna, maranehna pasedak-sedak meh ngarumpak manehna. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Pok caritakeun saestuna taya deui anu ku kaula disembah anging pangeran kaula, jeung kaula teu nyarekatkeun saha-saha ka anjeunna. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Pok caritakeun saestuna kaula teu mibanda kamadorotan jeung teu mibanda kamangpaatan pikeun arandika. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Pok caritakeun saestuna kaula henteu disalametkeun ku saha-saha tina siksaan Allah, jeung kaula moal manggih salianti Allah geusan nyalindu. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Ngan mangnepikeun bewara ti Allah katut risalah-risalahna, jeung sing saha anu wangkelang ka Allah katut ka Rasulna, nya saestuna pikeun manehna dicawiskeun seuneu jahanam, maranehna bakal langgeng di dinya salawasna. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Nepika upama maranehna nenjo saniskara anu dijanjikeun ka maranehna tea, nya maranehna bakal nyahoeun saha anu leuwih lemah pembantuna jeung saha anu leuwih saeutik jumlahna. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Pok caritakeun kaula henteu nyaho naha anu dijanjikeun ka arandika teh geus tereh tumiba atawa pangeran kaula teh ngajadikeunana lila keneh. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Nya anjeunna nu uninga kana perkara gaib, nya anjeunna henteu nembrakeun perkara goibna ka saha-saha. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Kajaba kasing saha ti antara rasul anu dipirido ku anjeunna, nya saestuna anjeunna ngayakeun pangraksa malaikat di hareupeun maneh jeung di tukangeunana. يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Supaya kauninga ku anjeuna yen saestuna maranehna rasul-rasul teh geus nepikeun risalah-risalah pangeran, jeung kauninga anjeuna nungkulan sanes karanu aya di maranehna, sarta anjeuna ngabalitungkeun saban perkara sahiji-sahiji.